Ari nafsu gede. Ari tanaga eueuh. Tempo hayang kos entong, hos. Ai tempo di ladangan. Dasar. Awak aing gede diomongkeun wae. Beda jelema gendut jeung jelema begang. Jelema gendut mah menikmati hidup. Yes. Mun jelema begang loba nguruskeun hirup. Coba anu gendut naon oge di dahar. Beuteung seubeuh hirup ge moal riweuh. Coba anu begang ngadahar ieu hese, ngadahar itu hese, ngadahar ieu sieun, ngadahar itu sieun. Nah, ari jelema meni serba salah sungutna teh gendut. Yeuh, omat beda. Jelema gendut mah menikmati hidup, lamun jelema begang mah loba nguruskeun hirup. Baledageun. Da ka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut sejuta kenangan daripada motor alus sejuta sabulan. Lieur besti. Keur para salaki anu osok mere duit ka pamajikan, lamun mere duit tah duit awet-awet. Deh dengekeun kardun. Emangna pamajikan maneh teh cengcelengan anu bisa diasukeun duit weuteuh duitna anger wae henteu kacongcai. Yeuh, pamajikan teh butuh balanja unggal poe. Keur mere dahar maneh, keur mere jajan anak maneh. Masalah boros teh boros mah ayeuna mah kumaha jaman. Da naon oge nu dibeli teh ayeuna mah serba mahal. Lamun masalah maneh mere duit ngasa ukur mere duit tanpa aturan. Yeuh, anu pinter ngatur duit mah awewe. Jadi teu kudu loba ngomong, nu penting mah dahar. Dek teh hurung kumaha beungeut aing. Tara ulin jeung batur, tara ruyang riung jeung batur, komo deui gaul jeung batur, tapi teu luput tina goreng sangkaan jeung omongan batur. Dengekeun kardun, ari hirup ulah loba gaya. Pan eta tempo dicobaan, loba gaya mah tempo isuk-isuk geus teu berdaya. Karunya teuing paladageun. Dengekeun marpu ku aing sia di bejaan. Heueuh, cek aing oge lamun nginum teh pucuk ulah jeung hileud-hileudna. Jadi sia mah rarate ka salaki batur. Paladageun tak ku sia. Dengekeun ari sia besti heuh. Aing sok asa heran heuh. Ari ngaku beunghar sia duit loba, sawah lega, emas reuncem. Sia mah ari maligas angere nu hejo. Hek baca atuh Aisyah pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tak sia. Besti, sok aya paribahasa lamun teh jeung dulur dek jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu percaya tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur, eueuh duit kalalabur. Baladageun tah ku sia. Arepeun cigah cicingan, tukangan mah ngomongkeun. Harepeun ka aing nganggap besti, ditukangan sia sulit ati. Ditukangan sia sulit ati. Baladageun tah ku sia. Dekeun besti. Hirup mah ulah dibawa rudet, ulah dibawa ribet, komo nepikeun kariet. Yeuh, sakirana salaki teu bisa ngarobah adatna, resep ka awewe, beuki ka awewe. Ganti deui salakina sia teh lain kalah dicengcerikan, piraku sia teh kitu wae ge teu bisa. Saganteng-gantengna lalaki, sagagah-gagahna lalaki, angger we geus kawin mah teu jauh cigah tuyul. Poting disusuan, perang ngalah duit, sanes kitu lur. Tung keripik, hai tulang bawang, boga hate ulah sulit, lamun ningali batur senang. Sia mah ari aya pangabutuh ka aing ngadeukeutan, ari geus eueuh pangabutuh sia mah ka aing ngabaeudan. Dasar sia mah butuh teu butuh ka aing teh. Badul sia.
Aing hayang ka ditu, aing hayang ka dieu, hayang ka ditu ka dieu loba kahayang. Hayang terbang bebas ka luhur langit, aya kolecer euy, kolecer awi. Cing ciriwit tulang bajing kacapit ku bulu pare memencosna ari cos belekok ari cos belenyun. 10 15 kabehna jadi salawe tegableg suluh tegableg beas salaki aing molor wae dor.